Halo Yang. Kenapa Yang? Aku dapat kabar. Katanya mantan kamu kecelakaan. Hah? Terus gimana? Ih, pokoknya parah banget dah, sampai otaknya keluar gitu. Yah Yang, cuma bukan mantan aku. Mantan aku kan kagak ada otaknya. Nah terus itu kalau nggak ada otaknya, kepalanya isi apaan? Abon. Kenapa sih sekarang cewek cantik sukanya sama yang berduit? Enggak juga ah, buktinya gue suka cowok yang apa adanya. Yang bilang lu cantik siapa? Ayo bahasa Inggris na dahar dah. Nyatu, Hendy. Oh nyatu. Ayo bahasa Inggris na yang modal. Siang modal. Tuh sejuk tinggal modal. Bahasa Inggris na lain. Micen waduh, siangan. Tanya, weh. Kak, gunah yang katipu barudak euy. Pokoknya penting bisa nih teh. Barudak mana? Eta si Awang jeung si Denis. Oh, naonnya? Barudak biasanya di mana sih? Oh, barudak biasa mah di ditu di colokan. Ayo, pokoknya mah ka ditu weh. Di dieun, Kak. Oh, biasa nama dengan aleueuh. Mana geuning weueuh? Bohong meureun maneh mah. Urang ayeuna boga penciuman ya. Penciuman si Denis, soalnya si Denis teh bau tikotok. Lainnya. Bau-bau nama jika barudak sampeurkeun ah. Tah, ieu Wang, ieu. Bisa tuh. Ai maneh anu ditunjuk mana anu dicabut mana eta mah takal cawang nya ada urang ge takal cawang ambil mana we ka dieu maneh mah ngabodor wae bisa urang lanjutkeun ngala eta tah ngala tangkal cau cau di sampe tah eta tangkal sampe yuk ah takal cela naon sih lain tangkal meureun sampeuna tah eta Kemana cing, ini mah urusan kolot. Teh, kemarin ke motor kondisikan motor terbalik mana mah. Agak ada aduh. Anak banget, Pak. Bayar mang ieu. Ayeuna urang rek kondisikan motor. Bang. Motor. Komisi, Mang, komisi, Mang. Komisi budak teh. Kamari gitu, balik. Budak teh bener. Kumaha urang jauh-jauh ka dieu. Pokoknya aku komisi na eueuhan. Si Aka mau komisi. Ku abdi ti dieu teh tinggal kosan. Urang jauh-jauh ka dieu teh atuh. Abdi heula ah. Abdi atuh ti heula. Aku melicik. Tunggu. Ada apa ini teh? Ini Put, mereka berdua lagi ngomongin mau beli motor, rebut-rebut komisi. Iya gimana tuh komisi? Nah, kalau masalah komisi, mending kita gini aja Mel. Gimana ya Mel ya? Udah ya, kata Amel mendingan batal aja. Nah, itu gitu, batalin aja. Udah nggak usah pada jadi semuanya. Udah batalin aja. Atuh orang kan capek panggil gitu. Nggak ngaran gaul deh.
Budak saya. Nah, ya di dia ya budak. Enggak, saya masalah komisi-komisi mah enggak tong jadi nih. Nah, aku tidak lupa. Iya, tong jadi aja udah. Nangis lah, tong jadi. Aduh, aing gagal kawin. Allah, prospek naon deui barudak. Ini kan sebagai orang jahat. Iya ngadeg. Jahat. Ieu. Naon deui? Ongkirna. Ongkirna umumnya. Ongkirna emang orang mesen paket. Iya. Emang tapi orang Denis. Ya kumaha teh kah? Pelit wah. Pelit. Di kamari teh jadi wae. Pelit. Ieu naon deui? Pelit. Engke lamun sukses urang mandere. Pelit. Sampai kemana barudak dia mah ya dicokot dibawa jika nama kali itu aing semangat gandengan apa dibawa di goblok teh gawekeun wae turun neangan di merantau kemana di jelema teh bawa ke base camp teh semoga orang yang di imah HP dibawa di 15 kilo mana nih? Oh itu tuh. Gini budak teh dari yuk kita yang teh kehet. Budak teh, oi, apa aing mana? Bawa di, bisa gandengan di imah. Apa dibawa terbalik pisan. Bikin buru gila ting. Aduh, ada aneh kok. Aneh udah main bawa wae tinggi mana tengah bejaan Pesawat dibawa di pesakon ku saha? Action. Astaga. Action. Oh nya tukang ke ngan pesanan nu jadi nya bareng anak motor. Cut. Amel, blocking. Oh iya. Kamu tuh